Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya mancomania di mana wayana. Para mancowar salam dunya wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui di acara dongeng Sunda anu dipedar di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat jag-jag waringkas sagala rupina oge dijemarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya amin ya rabbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa puanha. Parantos ngatunkeun tilu dinten kamarinya ibu mertua Aki ambu nong namina teh dipunut kenu rahayu canak kuno kawasa mulang kajati mulang ka asalnya mulih kajati mulang ka asal. Mugi-mugi di paparinan tempat anu sae di sisi mantena oge ditampi iman Islamna sarta dihapus segala dosa perdosaan amin ya rabbal alamin. Pemirsa sadayana hatur nuhun pidoana ti sadayanan parantos ngadoakeun almarhumah oge ngadoakeun Aki teras ngarojong kana pedaran dongeng-dongeng Akinya hatur nuhun. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca basisi iblis basisir kalernya anu ayeuna nincak bagian ka-7. Kumaha lalakona wiratama salajengna atuh urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Ulah hila panutacan subscribe mangga di subscribe heula ditoel tombol loncengna supados sae notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Urang keur deui dongengna par atuh samakna sorban rekna oge aya kukurau. Pemirsa mangga kaparayun sadayana prung Wiratama teh terus lumpat tarik ninggalkeun 8 urang jawara anu ngudagna beri manggul tanggunganana. Malah Wira ngerahkeun ilmu lumpat nunggang mega warisan ti Aki Musadik alias Jawara Bandrek Dewa oge katelah Dewa Popolah ti kahyangan nu jadi guruna. Sangkan bisa gancang ninggalkeun nu ngudagna. Jirimna Wira geus teu katempo deui wujudna ukur nu katempo jeung katingali teh ngan bayangan bodas we anu kokolebatan bebelesatan di antara rapatna tetangkalan. Sakedeung ge Wira geus jauh pisan ninggalkeun anu ngarudagna. Sanggeusna dirasa aman Wira teh ngeureunkeun lumpatna di hiji tempat. Dihandapeun hiji tangkal anu badag ngarang kadak. Manehna ngusap kesang dina tarangna. Wira ngecagkeun tanggunganana. Tuluy leungeunna nyiuk bajigur ngagunakeun sisiukna. Bajigur langsung ditotor tina panyiukna, diinum maneh ngaleguk. Geus karasa seger nginum bajigur gap kana katimus belum dihuapkeun. Gap oge kana langasing. Camuil tuluy diteureuy. Wira ngareureuhkeun kacapena bari ngopi jeung barang dahar daganganna puguh can dahar ti isuk pisan. Kamana aing kudu neangan iblis basisir kahalernya. Aing can manggih laratanana puguh. Na di mana tempat cicing eta iblis teh atunya? Tapi ari ningali tina gelarna mah pastina manehna teh aya di wewengkon basisir kaler. Aing kudu lumampah ka belah kaler sigana mah ieu. Gerendang Wira cuma rita sorangan.
Keur kitu Celiwira anu seukeut teh ngadenge suara tinggorobas ti arah belah kidul. Wira gancang nyumputkeun tangunana kana tatuangan rungkunan anu barala saterusna manehna ngagajleng keluar tangkal anu hieup. Wira ngadempes cicing di dahan anu buni. Teu lila aya 7 urang jalma garagah make baju rupa-rupa, nu panghareupna make baju warna biru. Ngaliwat ka handapeun tangkal anu dipake nyumputna Wira, dina tonggongna katempo naroro gagang-gagang pedang anu dihias ku rume-rume tina tali anu sarua jeung bajuna. Katujuh urang jalma teh eureun teu pati jauh di tangkal anu dipake nyamuni ku Wiratama. Katujuh jalma gagah teh tayalian pamiarsa. 7 pedang pamelah sagara murid-muridna Dewa Gunung Gede anu keur naluntik jalma anu nandasa ka guruna. Sigana bae maranehna teh geus meunang laratanana, meunang katerangan anu pasti ngeunaan jalma anu geus nandasa guruna. Kang, nah Kang percaya kana katerangan ti kapala rampok eta? Cek salah seorang lalaki anu beungeutna buleud awakna rada genut. Akang percaya Ki Adi Gunadi. Sabab jalma anu geus teu walakaya kitu mah pastina nyaritana teh jujur. Jalma-jalma sasab kawas maranehna mah bakal leuwih mentingkeun kasalamatan dirina pribadi dibandingkeun mikiran kasalamatan jalma sejen. Walau laki pangkolotna anu tayalian Bandawa. Lain Kang, ari beli basir kaler teh boga wadia balad henteu nya Kang, tanya salah saurang deui hadis sapagurona Bandawa. Ewang lamun iblis basisir kaler boga wadia balad Ki Adi ngarasa saber gitu. Bikin ngajorak dempatna. Bandawa kalah malik tumanya. Bandawa ngahaja netep seukeut panon Adi sapagurona eta hayang nyaho eusi hatena. Sakumaha wawanen adina eta. Jadi tetep kalah malik netep nandakeun dirina leber wawanen. Maksud guring mah Kang, lamun eta iblis mi Bandawa dia balad, meureun urang teh kudu ngatur siasat. Kudu leuwih hati-hati. Nah urang teh datang ke tempat iblis basisir kaler teh secara rek terang-terangan gitu ngajorag atawa secara rencepan. Hari pikeun kuring mah sanajan manehna boga wasukan ge anu loba, kuring teu ngarasa saber Kang. Halus Ki Adi, cek Bandawa bari nepakan tak-tak Adi sapagurona. Ya urang dempo bae engke di ditu, naha urang teh kudu terang-terangan ngajoragna atawa asup ka tempat manehna secara rencepan. Kumaha lamun urang tangtang we iblis basisir kalerna atuh Kang sakalian. Da biasa nama tokoh-tokoh sasab kawas manehna mah sok sombong ning sifatna teh, ngarasa yakin kana kasaktian jeung elmuna. Lamun ditangtang pasti manehna moal ngagunakeun anak buahna, tapi secara langsung bakal nyang hareupan urang. Cik salah saurang deui nyelengkeung ngasongkeun usul. Dah usul anu hade Ki Adi. Akang satuju kumaha tah anu sejen. 1 juta lamun kurang ditangtang tarung eta si iblis basisir kaler teh, cek Bandawa. 1 Kang, 1 Kang kuring ge, kuring 1 hayolah siap. Akhirna kabeh raung nyebut 1. Lamun kitu hayu ayeuna mah urang lumampan nuju ka tempat eta iblis. Cek Bandawa bari tuluy ngablesat lumpat miheulaan. Anu genepan atuh gancang nuturkeun ka Bandawa, kabehanana lumpat tarik nuju ke arah belah kaler.
Wira anu tita tadi ge ngadedengekeun obrolan nu tujuhan di luhur tangga gancang ngagajang turun. Maranehna sigana mah geus apaleun di mana tempat cicingna iblis basisir kaler. Leuwih hade aing nu nutur maranehna we bari rencepan. Kerentas Wira dina hatena. Sabenerna mah Wira tadi teh rek nempokeun diri sarta ngagabung jeung nu tujuhan nyeta 7 jawara pedang pamelah sagara. Sabab Wira apa lamun katujuh lalaki eta teh murid-muridna Dewa Gunung Gede. Ngan bae sanggeus dipikir-pikir deui. Leuwih hade nuturkeun sacara rencepan sabab Wira embung bentrok jeung 7 muridna Dewa Gunung Gede. Lamun Wira nepungan maranehna bisa bae kajadian anu geus karandapan ku Wira teh nyaeta bisa bentrok jeung sasama golongan bodas bakal kajadian deui. Wira gancang nyokot tanggungan bajigurna saterusna ngablesat lumpat nuju ke arah kaler. Aya satengah poena Wira nutur lumampahna 7 jawara muridna Dewa Gunung Gede. Jog nu tujuhan teh tepi ka suku hiji pasir anu ngajung kiring luhur kawas anakan gunung. Eta pasir paling ge ukur sababaraha puluh tumbak deui tepi ka basisir kaler teh. Sora ombak ti kajauhan geus kadenge kana ceuli 7 urang jawara anu harita ngeureunkeun lumpatna di suku eta pasir. Tatangkalan katempo ting julungrung bararadag ting julungjung kayaan pasir teh lampingna pinuh ku tangkal anu baradag oge remet ku tutuwuhan sejena. Aya halimun kandal anu nyimbutan eta pasir nambah geuman ka eta pasir katempona. Rada aneh deket basisir bari wanci masih berang tapi eta pasir disimbutan ku pepedut. Tapi memang gitu kenyataanana teuing pepadut asli teuing pepadut jeunan hasil tina ilmu kasaktian jalma anu ngageugeuh eta pasir. Tempatna geuman kieu ning pantes lamun jadi sayangna iblis teh. Cek Gunadi bari culang cileung nitenan kayaan di sabudeureun suku pasir. Hayu urang naik ka punculutna. Cek Bandawa bari ngablesat meulaan lumampah lumpat bari ujelang-ajlang di antara batu-batu anu naronjol di lamping pasir. Teu lage 7 muridna Dewa Gunung Gede geus tepi di puncut pasir. Di luhur mah kayaan teh caang geuningan. Eueuh halimun saeutik puncut pasir teh mangrupa hiji tegalan jukut anu rada lega diselang ku tatangkalan anu bararadag. Didinya aya hiji wangunan anu katempo geus umuran geus kolot tapina masih katempo wobog. 7 jawara ngaruliwed ka satukangeun tangkal kai baradag bari panonna terus nitenan kayaan di puncut pasir. Sanggeus yakin taya jalma anu jaga wangunan kolot eta satujuna kalaluar di tempat nyamunina. Iblis basisir kaler. Kami murid-muridna Dewa Gunung Gede yo nangtang anjeun pikeun ngadu nyawa. Bandawa ngagero hanaruan. Sorana menuhan punculut pasir sabab bari ngagunakeun tanaga jerona. Sakadapan simpe teu kadenge naon-naon. Bandawa rek ngagero deui pikeun ngulang tang-tanganana tapi ngadadak aya angin tiis anu ngagelebug nyeor tarik dibarengan ku sora anu ngagagak seuri.
Sora seri ngenderkeun dada jalma-jalma anu aya di punculut pasir. Aya 7 lalur datang nganterkeun nyawa. Eta sora ngaguru handaruan mawa aweuhan sarta ngageterkeun punculut pasir. Iblis basisir kaler sigana bae mamerkeun kakuatan tanaga jerona ngaliwatan sorana. Wira anu nyamuni di rurungkunan anu barala ngagerantos dina hatena. Kakuatan tanaga jerona anu ngaliwatan sorana geus sakieu hebatna. Pasti ieu jalma kakuatan jeung elmuna teu bisa kaukur. Wira jadi salempang kana kasalamatan 7 urang muridna Dewa Gunung Gede. Sabab dina ijiranana ulah waka ka-7 jawara eta. Sanajan dirina bae ge cantang tu bisa ngungkulan kana kakuatan iblis basisir kaler. Tiarah wangunan kolot hiji jirim ngagajleng luhur ngablesat ka arah 7 urang jawara murid-muridna Dewa Gunung Gede. Jeleg punculut pasir ngageter. Saurang lalaki umuran 60 tahun geus ngajega nangtung di hareupeun Bandawa sadi-adi anu geus mesat pedangna. Eta jalma pangawokanna jangkung badag beteungna genut bucitreg. Nu datang detaya lian iblis basisir kaler alias Raksapati. Ketujuhan mundur 2 lengkah. Pantesan guru teu tiwas. Ye jalma mibana kakuatan tanaga jero anu rohaka. Gerantos hatena Bandawa. Kadai kabehan ulah waka aya nu narajang samemeh dibere isyarah ku akang. Cek Bandawa ka adi-adina anu genepan. Sakuduna Aranjeun lain datang ka dieu tapi neangan jawara Gunung Salak pikeun dipenta tanggung jawabna. Cek iblis basisir kaler. Wira ngagebeg ngadenge caritaan iblis basisir kaler. Meh-mehan manehna kaluar ngagajleng tina panyumputanana pikeun menta katerangan anu jelas ti iblis basisir kaler. Tapi untungna kaburu kadenge walonan ti Bandawa anu nyieun Wira ngabatalkeun niatna. Anjeun teu kudu ngadu domba kami. Kami lain budak borok hulu anu babari pikeun dia domba ku anjeun. Kami apal anjeun nyalahkeun jawara Gunung Salak eta mah ukur siasat anjeun sangkan jawara Gunung Salak dimusuhan ku golongan bodas. Iblis basisir kaler ngabetem teu nyangka lamun Bandawa ngajawab kitu. Tapi teu lila Raksapati teh nyarita deui. Lamun kitu kunaon atuh anjeun teh ngajaradog bae. Hayo maju ari hayang Malespati tiwasna guru aranjeun mah. Bandawa ngareret ka adi-adina bari ungeuk mere isyarah sangkan kabehan ngawangun jurus perang pamulah sagara babarengan. Bandawa miheulaan ngagajleng ka hareup nyokot posisi anu biasa dilatih ku maranehna. Nu geunepan langsung nurutan jelung-jeleng ngepung ka iblis basisir kaler. Teloba carita deui Bandawa ngagero mere tangara ka adi-adina manehna ngagajleng maju pangheulana. Pedangna ngajuit tarik meulah angin ngababad ka arah tuurna iblis basisir kaler. Hiuk hu plos. Sabetan pedang Bandawa teh poos. Sabab Raksapati harita gancang ngangkat sukuna, saterusna Raksapati ngirimkeun tajongan kilat ngarah kana sirahna Bandawa. Hiuk sewuk Bandawa gentak ngagiwar ke belah kencam. Sawaktu iblis basisir kalerek ngudag geus kaburu datang babadan pedang Gunadi anu ngarah kana beheungna datangna tiarah tukang.
Gewat Raksapati teh ngamiringkeun sirahna, bari awakna dengdek leungeunna mah ngababad ka tukang ramo-ramona nyamber ngarah kana ti korona Gunadi. Tapi Gunadi masih cingceung manehna ngalempaikeun badana ka tukang tuluy ngagulitik mundur ngajauhan. Babadan Ramo iblis basisir kaler ukur ngababad angin keur kitu. Datang di bae tiara hareup pedang anu sejen anu rek ngebeset beheungna iblis basisir kaler. Kapaksa iblis basisir kaler teh ngajat ka tukang. Pikeun sagebragan mah iblis basisir kaler teh kadasak mundur. Padahal mah pangabisana 7 jawara muridna Dewa Gunung Gede teh kabeh ge aya di sana peuna iblis basisir kaler. Tapi ku sabab iblis basisir kaler nganggap remeh ka musuhna antuk nama manehna nu jadi kalabakan sorangan. Gajleng iblis basisir kaler ngagajeng deui mundur. Beungeuna geus katempo beureum sabab geus kalimpudan ku amarah. Kade, ulah bunga heula ye. Dulur-dulur, urang kudu tetep hati-hati manehna can ngaluarkeun sakabeh pangabisana. Ceuk Bandawa ngawanti-wanti ka dulur-dulurna. Ulah salembang Kang, kami tetep waspada, tembal salah saurang adi sapagurona. Aranjeun ulah jumawa heula laleur-laleur bau. Anjeun sakedeung ge bakal ngarasakeun sakumaha kahebatanana ilmu iblis basisir kaler. Ceuk Raksapati. Panon iblis basisir kaler molotot mencrong ka musuh-musuhna. Aya kilatan beureum dina panonna Raksapati. 2 urang adi sapagurona Bandawa ngagentak mundur awakna kantepo ngaketer sirahna karasa lunglang sawaktu padu tetep jeung iblis basisir kaler. Ulah netep ka panonna bahaya, ceuk Bandawa. Nuduaan gancang tungkul tuluy ngatur napas jeung ngerahkeun hawa murni. Teu lila saduana geus jagjag deui. Bisa deui pikeun musirkeun perhatianana pikeun ngawangun jurus pedang pameulah sagara. Gunadi ayeuna mah anu miheulana rajang awakna ngablesat maju bari ngulinkeun pedangna. Sinar pedang pagulung-gulung kawas amukan ombak di tengah sagara. Atu nu genepan saterusna ting balalesat maju ngurung deui iblis basisir kaler. Narajang pilih genti lamun aya nu diserang gancang ditamengan ku nu sejena. Cara tarung silih bantu kawas kitu memang bakal ngaripuhkeun musuh anu dirempugna. Tapi kadalapan jurus Raksapati masih kawalahan. Manehna can bisa pikeun ngarubuhkeun jawara anu tujuhan. Tina kayan kitu, kolebat, jorelat, kalayang, jeleg ka tengah-tengah kalangan tarung aya nu datang. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhuna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heula ieu. Ieu alpukah dongeng dongkap. Dede. Samemeh tarungna diteruskeun ieu geraja-rajan heula tah. Awu galias dodongkal ibi ieu amis raos kareut matak dedeyeun geura ieu. Geraja-rajan heula meh ieu tanagana bedas gelutna rame. Tah ieu mah kukurau alias urap jagong sok jarajan heula ieu. Mumpung masih aya. Pohara pamiarsanya. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa sadayana sakitu heula pangintennya dongengna lalampahan Wiratama Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang cekapkeun heula di bagian anu katujuh cag urang teudeun dihaneulem sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Hatur nuhun ka sadayana para wargi, para manco mania, para manco warsalam dunya anu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan oge pidoana. Amin ya robbal alamin. Mugi sadayana oge aya dina kabarokahan, kawaluyaan nya tak kirang naon-naon. Amin.
Sakitu heula panginten nu kapihatur, akina amit pungkur heula pamiarsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.